leuwih susu rayut bari leuwih moal teu ngabeuring hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dawam semua salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi washabil kiram. Salam tajin ke sadaya para wargi jeung baraya para kancah marulia anu sami di dieu aya. Sim kuring ngada para lunda ayeuna kumawantun salika sadaya mayun bari ngadangdingkeun pantun. Pantun mangrupi sawer minangka diajar wantar raget teuing jawer mumpang ulah geger. Nyawer kana nembe nikah geusina wungkul papata pi bakal imai masa kamuncul kemanina. Lulus banglus laki rabi tara rumah tangga nabi tapi tibala tacabri deket kana rahmat rabbi. Ayeuna urang kawitan mangga gara salaksian bili aya kalepatan laraskeun ku para ikhwan. Panganten pamagateula pakregepkeun masing rela ulah bari ngarasula wayahna gamalila. Ujang ulah gagalendang dan nyamere teh cara mindang bat moasa poe camprong moal datang kalalenang. Anak kinci kene pisan ku panai piratalan ujab kabul pernikahan jeung ikdangkeun patalekan. Ku ayana ijab kabul ujang halal campur gaul sareng sinyai ngajentul digigireun ujang tungkul. Saeta teh bojo ujang pibatureun dina ranjang jeung batur hirup sakandang sakawilang sakasenang. Di waktu ayeuna pisan hidup boga pamajikan sarta boga kewajiban anu kudu ditohonan. Ujang kudu ilas niat pangkawin teh sejak taat rejem sejak nya rahmat lain rek ngalajur syahwat. Lamun ujang lepatan ke segampang las kadede batang senang kalani akibatna tijalikeun. Kabodo hidup sing asih rengkak pola kudu rintih ulah sok resep cirigi sumawa lamun bibintih. Anak hidup sing arti bojo teh amanat Gusti peku hidup Gusti agap jimat anu sakti. Lamun sok eta amanat ujang teu dirawat pinasti ujang kawalat cilaka dunia akhirat. Hari cara ngarawatna lain ngan ngurus pakena teu cukup beda imahna nu penting mah agamana. Bojo teh ku ujang tungtun papatahan salat rukun ibadahna cenah tekun ulah jadi istri buhun. Kabojo ulah sok ngantep bisina sakarep-karep sapeda bogo jeung resep besi nyilakakeun hidup. Sabab dawuhan Allah ge bojo teh musuh saroge ngurusna kurang hadena dan loba ngarepake. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Lamun bojo sok ngalancam sok ngeregan ngagantawan eta teh mah ujang lantaran asuhan kurang. Bongan ujang sok taledor atawa sok nyolowedor salingkuh jeung teloheor pasti ku bojo ditegur. Coba lamun ujang bener nyakal papaga pangker tinang tu bojo ge bageur nurut kalawan jaringan. Nu matak mun bojo wara ujang ulah rek nyuara menembal sok uru ara antukna ujang nu era. Lamun nu matang ka ujang beres-beres seram mun kutut ujang urang teu ujang senang. Hirup jeung bojo sing layet kudu siripi kageget ibarat gula jeung peueut amisna meuni kareut. Imah-imah sing merenah mekarasana genah dina sakula-kula paulat tinggal musyawarah. Bojo ajakan badami petak kitu teh utami tentara lampasan bunyi petak kitu teh tuni. Lamun ujang menang milih ujang arek licik angguran ka imah balik ka meduan metik-tik. Rejem kade pisan ujang rek boga mata karanjang pikaop ngenjak ngulenjang sok poho ilarang wirang. Ujang ulah yang nyandung sebab wal mata kuntung malah sok nambah bingung akhirna mata kaduhung. Sanajan nyandung teh wenang tapi syaratna teu gampang tercukup ku pedah hayang ulah pedah loba uang. Syaratna nyandung teh adil mun teu adil tangtu jahil jahil sok tigulawil jadi batur ngaidadil. Rejem kade pisan ujang ngadeukeutan para curang batur hiji kajahatan bang gedena kasalahan.
lacur panggilna dosa sababna dosa manusia kehormatan diperkosa mata ngaruksa ka bangsa satuluyna ka awaki salawasna kudu eling ulah gampang lang ling dikaop manggi ka pusing dikaop manggi tegena gansang dibageun pamasna raga tolak tuit pisah petaki lagu salah ulah sok kejat parasat ulah sok babaris sewot materi susah makolot tertua ge milu repot rampahan racing panggara kalawan hati minta gora sarta pikiran usaha ulah gampang kabaringan iwan menggod beak dengkap jalan damai gede cincak awet dia kalakah ruksak dapat sakragilan tolak tesan aja halal tapi budaya pasal nukah dikuakal akibatkan jalan ngana nyari pepotongan tua direngan karena ini sekan ku Allah jadi banduan abdul halal indallahi akal ujang ulah cuk kawin sabab kawin lain ulin cuk tengah rusak batin iman mata bukirudin sakitu cukup piulang ditujukan kasih ujang dikasih nyai nulunjang ulang sodoran piujang namanya si ujang deh datang namanya si ujang lagi karena sakit itu gitu aja karena kamu si nyai kupingkan inya kupingkan kamu si nyai panganten sarang kamu ibu-ibu anu mau makan bahan saroge kupingkan tuh dimimit iya waktunya itu jadi minantu gaduh panutan wesu putra mertua nutantu sarogenya itu santri berkata sejeng raspati sagar pintar suci hati kan nyai pasti mupusti nyai kudu age-age ngadalah dengan kasaroge budi parangin ada sing tiasa ngalapate si nyai tecek umumah disebut patina doa tukang ngatur tukang olah ke di jero imah hari cek zaman kiwari nyai teh perdana menteri nyai menteri dalam negeri ngayek jero puri rumah tangga bakal subur mun papati bisa ngatur laki rabi mata buyur upami nyai teh jujur nyai sing boga duduga jeung puri anu peryoga pikeun ngatur rumah tangga teh cukup pungkul kulaga mun sarogenya bajau upama ulah rek salingkuh karunya saroge ripuh ngasilkeun pangabutuh upama si akan sumping angka di jang gingging gawat papa dan singgin ning sengit minyak meleding meninggal si nyai endah saroge tangtuna bunga pohoka sampai kasusah di imah ge budi betah coba muncah dan didik menjogo ruang rewing susu rayut bari rewing muatir ngabiri gidik nyai ngaluit yang dangdan lain keur midang ka jalan tapi keur saroge pisan ngarat dina katawan mun si akang nuju pusing wana king wayana jempling lamun si nyai nurung sing jebris kudu dipahing najan sakuma ambak wayana ku nyai pangkap pamanai jujak jejak atawa nahubak habak nyai ulah sok sesentak ulah mentar ujalayak pampana ulah sok galak-galakana menca tolak dosa lain enteng-enteng nyai wani ngalehe kasalaki sasan geleng kasatan gak jadi gandeng dina nalika tiseun nyai ulah sok cicingin angguran sing daek dekut tupat kabut jiwangieun maput baju nyieun orok motongan keur baju orok ulah sok resep ngahekok namuan nambahan montok ngajaga diri jeung bisi nyai ngabogaan bayi mundur sadia mah nyai tangtu moal sedei degek sadia babangkum besi kaparangan untung di pesantren ku yang agung nyai teh ngajari indung si nyai kudu iat namun kaparang jadi mana jangka tidak bungana tapi gede rasikona anak teh hiji titipan di Allah nu maheman bisa jadi kabungahan bisa jadi kasusahan mun badaring mundur jeung urus tangtu mata jadi lulus mun asuhan teh ka urut anak sok kawati gebrus ka anak teh dudunya ngan kadenya anak salah kade anak katawaranya itu nandangan susah bageurna anak kumantung kana ganti indung lamun anak burung palung indung nu mata kaduhung geuning aya di resmi kasauran Kangjeng Nabi yen surga anu kami andapeun tanpa naumi aljanna dosa sadani ummahati saterang naloba keneh nu kudu diulangkeun teh
papatahan marana ngan besi sawan kolose nyawer urang tutup bae muga akibatna sae nganten lalaki awewe muga darapi harade runtut laut salamina antaya kuciwana tepi bala cilakana dunya rawu akhiratna amin ya rabbal alamin. Mangan pada ngawur tiluhur lepot tiluhur ame kabaki dari itu niatan sedekah dunya niatan sedekah tiluhur ngawurna tiluhur ame kadau kaduna ya Rasulullah salamun alaik ya Nabi asami wa daraji hatta tayyati rabbal alamin ya wailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Nabi asami wa daraji hatta tayyati rabbal alamin ya wailal judi wal karami. Kapungkar ada teh kapungkar kali pulang kapungkar tuh kali itu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami wa daraji hatta tayyati rabbal alamin ya wailal judi wal karam. Saya kena sok kita naik saya kamu dia saya wasuh nih sok wasuh ada sampai mana iya na lap kada saya gelap atuh nyukur tisu sok naik baju kan kusapa sok tengah asa ini nama data sendiri sok niatan ngawitan kumaha kan konten saraoge sok deket weh sok sabar nah salah saya ini kan ninanya bias tuyul ini yang patangkan kedua payung patangkan tadi itu mayuna kasih neng mayuna kayak itu kasih neng mayuna tak so patangkan kedua alungkan ke tukang